Pasal mertelakeun paharaman ka jalma boga hadas leutik hadas gede. Saha jalma batal wudu maka haram opat rupa hiji salat. Coba paham. Dua tawab katiluna nyabak Quran najan tulisan saayat dina papan. Opat mawa Quran anging diwenangan dina barang ulah niat mawa Quran. Haram kajal manuju nub genep rupa ari anu opat tadi jangan lupa. 5 cicing di masjid anging dipipir genep maca Quran anging niat zikir. Ari paharaman sabab haid jeung nipas 10 genep nu tadi jangan was-was. 7 puasa jeung tolak kadalapan ari ngaliwat ka masjid kasalapan. Haram liwat lamun getih sieun ngecret ukur makruh lamun aman urat aret. 10 dialap suka antarana tuur bujal najan teu aya syahwatna.